Jo ditampi Jo, kopinya Jo. Oh, sok Mang. Aduh, mantap deh ngopi teh. Jo, Naon Mang? sugan boga duit 50.000 minjem heula Jo lah. Oh, aya 50.000 mah, kayak orang nyokot heula. Oh, heeh. Tumben si Jo teh bager euy. Teu lupa pertanyaan, teu lupa ngeles deh. Minjem duit langsung harus diberi. Ya Mang, acisna Mang. Siap. Nuhun ya Jo nya. Tapi aya syaratna Mang. Naon syaratnya Jo? Amang kudu berjanji heula sumpah nasabah. Aing mah. Kudu gitu. Heeh tuh kudu Mang. Oh, sok atuh ayu. Sok hayu. Jadi sasalamannya orang teh. Heeh tuh sesalaman. Oh, sok lah. Heeh sok. Terus orang kudu kumaha tuh ayeuna? Amang turutan urang ngomong. Oh, sok. Sumpah nasabah. Sumpah nasabah. Saya berjanji Saya berjanji akan melunasi akan melunasi hutang ini hutang ini dalam jangka waktu dalam jangka waktu 3 hari. 3 hari. Kalau lebih Kalau lebih dari 3 hari, dari 3 hari, kanyut saya burun. burut. Banyak itu jual. Pan gitu meureun Mang syarat oge. Wah edan. Net, Ya. kernaon? Keur kieu we nya teh teh gawe. Terus di mana? Aja we aya perlu Perlu naon ieu teh? Sisinarieun. lain susuganan ieu mah. Urang nek kencolok beas ti isuk can nyangu euy. Atuh beas mah da urang oge sok meulina pan saeutik urang ge meulina. Tara meuli beas loba urang mah. Maneh paribasa ngenyam beas we, ngeclok. Teu sing karunya we atuh ka urang. Ieu anak pemajikan pan geus teu dahar-dahar punya geus 3 poe urang teh. Aduh. Geus teu dahar 3 poe. Oh, geus 3 poe nya teh teu dahar. Oke lah tuh, daguan. Sakumaha betul biasa sakumaha? Saeutik we sakalian nyangu. Oh, aya saeutik mah. Heuh ke daguan lah. Nu ieu, tah. Aya sakalian nyangu mah lah. Tah. Atuh sing kira-kira maknya saeutik teh saeutik we. Tak ieu mah keur parabahaya mah tuh. Oh, pan maneh tadi mentan oge saeutik cenah eta atuh tinggal dilobaan cairna jeung bubur jadi loba sakitu ge. Mah heuli mah aneun mah. Sarua we ari ngabubur-bubur keneh mah meureunan sarua jeung teu dahar-dahar keneh anak pemajikan teh. Lain eta maneh anak pamajikan tika 3 poe teu daraharna atuh selama 3 poe ngadahar naon? Yang dahar lieu teh ti kamari oge teu dahar-dahar. Bae edan. Ya. Mana tuh? Mana? Nang mau di pasar ini orang. Harganya itu 20.000 sekilo. Nenek nanya hatu muli. Ada nanya ini nak yuk. Hayang lin mana? Hayang atuh. Caranya? Ya Allah. Di jalan atuh tak aya buahan. Sama sakit juga dibere. Sok we gegelan teu gedang meunah. Ya Allah. Oke, Bos. Ini memang. Oke, Bos. Jalan. Mana? Hiji deui. Heeh. Bos, hiji deui.
ulun ya Bang. Sami-sami. Bos, bos mamanya tega ka urang. Enak. Ngemplat ge ibu buntut mantap lah. Jongjon pan aing geus boga dangdanan mah ke tinggal aya angin tuh tinggal lompat ke gunung. Bang keur nyeun dangdanan Lin. Oh atuh. Tinggal di dangdanan urang Gararaya. Mana geus nyieun can dangdanana. Encan urang mah da teu boga kolecerna oge. Nyieun atuh ka bapak maneh sok bisaan oge nyieun kolecer. Anu alus bahana dina naon mang nyieun kolecer. Ya atuh nu alus mah tina suren. Eta nanti ngaranna teh tisuk, tangkal tisuk. Tah eta aralus, yang kolecer mah. Mang atuh kolecer mah alus na tangkal jeruk. Wah, sama sok maknya deui nyieun kolecer na tangkal jeruk. Kan ngara alus adana zruk. Wah, maknya ya. Nyieun kolecer na tangkal jeruk. Kumaha kara kolecer maneh sadana? Bae edan.